الرحمن الرحيم إلى حضرة سلطان الأولياء وقدوة الأشقياء قطب الرباني والغوث الصمداني السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. الفاتحة. Mangkobah kagenep belas nyarioskeun ngahirupkeun Sayyid Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrah hiji jalma di jero kubur. Dicarioskeun dina kitab Asrarut Talibin, Sayyid Abdul Qadir hiji waktos ngalangkung kana hiji tempat. Anjeunna mendak aya dua jalmi nuju paadu paloba-loba omong antara muslim sareng Nasrani. Lajeng Sayyid Abdul Qadir nyaketan ka eta dua jalmi bari naroskeun naon jadi kasan tukang maranehna paadu paloba-loba omong. Kadengi jalma muslim ngajawab, timbalan Gusti, abdi duaan teu nuju ka alus-alus nabi sanggem abdi teu utami manya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari sanggem ieu Nasrani saurna nu utami mah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Ngadangu eta waleran tara Sayyid Abdul Qadir naros ka Nasrani, eta anjeun nyebut utama keneh Kanjeng Nabi Isa, naon buktina? Ditaros kitu Nasrani ngajawab, bukti utami keneh Kanjeng Nabi Isa, sabab Kanjeng Nabi Isa mah tiasa ngahirupkeun deui jalma nu tos maot. Ngadangu eta waleran ti Nasrani sapertos kitu, lajeng Sayyid Abdul Qadir sasauran deui, anjeun nyaho kaula teh lain nabi ngan saukur anu jeung nyekel agama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrani ngawaler, kantenan bae Gusti abdi uminya. Teras Sayyid Abdul Qadir sasauran deui, lamun ayeuna kaula bisa ngahirupkeun geus maot, nah anjeun bakal iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditaros kitu Nasrani ngawaler deui, kantenan bae abdi bakal iman. Saparantos kitu lajeng Sayyid Abdul Qadir ngajak ka eta dua jalmi pikeun milarian kuburan jalmi nu tos maot nalami. Saur anjeunna, coba urang teangan kuburan jalma nu geus sebel mautna nya teu lami makam nu dipilari teh kapendak. Laju anu eta kuburan teh kira-kira umurna tos 500 tahun lamina. Kadangu Sayyid Abdul Qadir sasauran dari naros ka Nasrani, ke ari Kanjeng Nabi Isa dina ngahirupkeun jalma nu geus maot kumaha carana? Nasrani ngajawab, Kanjeng Nabi Isa dina ngahirupkeun deui jalma nu maot teh ukur nyarios kum biiznillah, hudang anjeun kalawan izin Allah. Ngadangu waleran Nasrani sapertos kitu, lajeng Sayyid Abdul Qadir sasauran deui, tah gerah kami mah dengehkeun kieu, kum biizni, hudang anjeun kalawan izin kami. Tidinya tuluy eta kuburan teh beulah, laju eta mayit teh dijieuk ti kuburan dari nembang, horeng eta mayit teh tadina keur hirupna jadi tukang nembang. Nyaksian kaahengan Sayyid Abdul Qadir sapertos kitu, luyu sareng janjina eta Nasrani nya manehna asup kana Islam. Mangkoba ke-17 nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrah ngarebut nyawa khodamna ti malakal maut. Dicarioskeun ku Abdul Abbas Ahmad Dipai, salah sawios khodamna atawa pembantuna Sayyid Abdul Qadir teh maot. Teras pamajikanana ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qadir keukeuh nyuhunkeun salakina hoyong dihirupan deui. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir muraqabah, mangka ningali anjeunna dina alam batin malakal maut keur hanjat ka langit nyandak roh nu dicabut dina poe eta. Diwadahan dina wadah maknawi sarupi jambil. Lajeng Sayyid Abdul Qadir ngadawuh semu ngagero, hei malakul maut urun heula,
wayahna kadiekeun roh khodam kula si anu ngaranna dikitukeun malakal maut ngawaler moal bisa masihkeun margi kaula nyebutan arwah teh lain sakarep-karep kaula tapi kalawan parentah pangeran sarta kudu disetorkeun ka anjeunna. Dauh Sayyid Abdul Qadir nya kaula oge apal tapi wayahna eta roh bujang kula mah kadiekeun saur malakul maut moal bisa keukeuh nyuhunkeun sareng keukeuh nuhun teu maparinkeun. Tungtungna Sayyid Abdul Qadir setengah maksa bari sasauran kalawan kamahabbahan kaula ka Gusti Allah kadiekeun eta roh bujang kaula kituna teh bari ngarebut eta wadah arwah teh malakal maut teras eta wadah teh diucutkeun nya atuh budal sadaya roh nu kenging nyabutan ti isuk teh leupas baralik deui kana jasadna tidinya teras malakal maut unjukan ka Gusti Allah nu Maha Suci diunjukna duh Gusti langkung uninga kana kaayaan kakalesti Gusti wali Gusti Abdul Qadir ngadangu laporan malakul maut kitu Allah ngadawuh nyaeta Abdul Qadir teh kakasih kami bongan roh khodamna ku anjeun teu dibikeun jadi weueur nu sakitu lobana teh apan mawur ayeuna mah anjeun ngarasa hanjakal henteu mikeun. Mangkobah kada 18 ngejadikeun Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah budak awewe jadi lalaki dicarioskeun ku Syekh Hawad Al-Qadiri yen aya hiji lalaki ngadeheus ka Sayyid Abdul Qadir unjukan hoyong gaduh anak lalaki. Sayyid Abdul Qadir ngadabuh anjeun minta barangan galib heug pasti bakal boga anak lalaki. Tidinya eta jalma sabandingkeun petet-petet hadir di majelis Sayyid Abdul Qadir kocapkeun saparantos radalami ti ngadeheus ka Sayyid Abdul Qadir dikersakeun eta jalmi teh ngagaduhan murang kalih ngan hanjakal murang kalih teh awewe lain lalaki. Teras eta murang kalih teh dicanda ka payunan Sayyid Abdul Qadir diunjukna Gusti kapungkur abdi kantos nuhunkeun murang kalih lalaki tapi nah bet ayu ditarus kitu Sayyid Abdul Qadir ngawaler eta orok wayahna buntel jeung anjeun ka ditu biramulang dijamin anak anjeun teh bakal jadi lalaki. Di piwarang kitu eta orok teh dibuntel dibawa mulang laju barang dibuka di imah eta budak jadi lalaki kalawan izin Allah Ta'ala. Mangkobah ka 18 nyarioskeun salametna hiji jalma pasek ku jawabanana Abdul Qadir ka malaikat Munkar wa Nakir. Kacarioskeun di zaman Sayyid Abdul Qadir aya hiji jalma pasek tapi eta jalma kacida mahabbahna ka Sayyid Abdul Qadir saenggeus eta jalma maot di jero kubur dicarioskeun yen eta jalma teh disual ku malaikat Munkar jeung Nakir henteu aya di jawaban eta jalma ngajawabna teh ukur Abdul Qadir. Tidinya sumping timbalan ti Gusti Allah ye malaikat Munkar jeung Nakir eta jalma teh memang bener pasek siksaeun tapi kulantaran manehanana mahabbah kakasih kami maka ayeuna dihampura ku kami. Mangkobah ka 20 nyarioskeun manuk ngaluhuran ka Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah teras paeh. Hiji waktu Sayyid Abdul Qadir nuju abdas aya hiji manuk hiber kaluhureun anjeunna barang eta manuk ditingali kuprak eta manuk teragrag dari paeh. Tidinya teras anjeunna nyeuseuk kawaina teras eta kawaina disidgohkeun bari saurna bisi kaula dosa ta ieu baju kiparat eta dosa. Mangkobah ka 20 hiji nyarioskeun ngahirupkeunana deui alap-alap dicarioskeun hiji waktu sanjeunna nuju ngawuruk di madrasahna ari angin nuju ngagelembung
kalayang aya alap-alap bari hantem disada kokoreakan dugi ka anjeunna kapaksa liren margi baridin ku sora alap-alap. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, hei angin cokot hulu alap-alap nu ngagandengan teh tidinya eta alap-alap teh pegat beheungna huluna papisah jeung awakna kuprak grag-grag ka poyeuneun Sayyid Abdul Qadir. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir turun tina korsina nyandak alap-alap eta. Teras eta alap-alap diusap ku pananganana bari ngaos Bismillahirrahmanirrahim. Geleber eta alap-alap teh hiber sadaya santri-santri pada ningali kana kaahengan eta.